Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Wilujeng patepang deui sareng Bulina di video pengajaran bahasa Sunda kelas 1. Sing sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana kedah ngajaga kesehatan. Sareng mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Satacan pangajaran ieu dikawitan, hayu urang ngadoa heula supados lancar. Ngadoa ngawitan. Ngadoa rengse. Hidup kelas 1 anu dipikannya aku ibu, dinten ayeuna urang sasarengan diajar pangajaran genepnya ngeunaan lingkungan sabudeureun. Tujuan pangajaran danget ieu nyaeta hidup tiasa nu kahiji ngaregepkeun pedaran ngeunaan lingkungan sabudeureun, nu kadua ngalengkepan kalimah dumasar kana eusi bacaan, anu katilu nataan balukar tina usum halodo jeung usum hujan, nu kaopat nuliskeun ngaran pakakas nu aya patalina jeung miara lingkungan dumasar kana gambar, anu kalima maca kalimah kalayan jentre. Hayu barudak urang kawitannya lingkungan sabudeureun. Bersih teh sabagian tina iman. Sakur jalma anu iman wajib miara diri jeung lingkungan. Sangkan bersih salawasna. Bersih diri jeung sabudeureunana. Matak betah, matak sehat. Ayeuna ibu bade maca ieu pedaran, pek regepkeun ku hidup. Kaayaan alam Indonesia dipangaruhan ku dua usum ngijih jeung usum halodo. Dina usum ngijih tutuwuhan salubur sabab kacebor ci hujan. Tapi hujan bisa jadi musibah lamun walungan pinuh ku runtah. Cai nu kapendet jadi caah nu limpas ti walungan jadi sabab kejadian taneuh uruk di mana-mana. Dina usum halodo taneuh sawah kagaringan jadi lapang pangulinan. Barudak maraen langlayangan. Sumur-sumur di paimahan jadi jero, caina ngurangan. Walungan saat ngoletrak, taya cai nu ngocor ti leuweung. Leuweung nu tadina geledegan jadi dugul tangkal kaina di taluaran. Robah usum kuduna terjadi mamala, lamun sarerea papada miara lingkungan. Miceun runtah teu sambarangan, nuaran kai di leuweung teu sakarepna. Lingkungan nu dipiara jadi berkah keur sakumna warga. Barudak terang hartosna teu? Ku ibu bade dihartoskeun nya. Keadaan alam Indonesia dipengaruhi oleh dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Di musim hujan tumbuh-tumbuhan tumbuh subur karena tersiram air hujan. Tapi hujan bisa menjadi musibah apabila sungai penuh oleh sampah. Air yang tersumbat bisa menjadi banjir. Banjir yang keluar dari sungai menjadi sebab kejadian tanah longsor di mana-mana. Di musim kemarau, tanah sawah kekeringan menjadi tempat bermain anak-anak yang bermain layang-layang. Sumur-sumur di perumahan menjadi dalam, airnya berkurang. Sungai-sungai kering kerontang, tidak ada air yang mengalir dari hutan. Hutan yang tadinya lebat menjadi gundul, pohon kayu banyak yang ditebang. Berubahnya musim seharusnya tidak menjadi akibat buruk buat kita apabila semua sama-sama memelihara lingkungan. Membuang sampah tidak sembarangan, menebang kayu di hutan tidak semaunya. Lingkungan yang dipelihara menjadi berkah untuk semua warga. Barudak ayeuna urang ngalengkepan kalimah yuk. Prak lengkepan ku kecap-kecap nu aya dina bacaan. Nu kahiji, di Indonesia aya titik-titik usum. Sabaraha? Anu kadua, tutuwuhan subur dina usum naon cing? Anu katilu, walungan saat dina usum naon nya? Nu kaopat, barudak main langlayangan di mananya? Anu salajengna, walungan limpas jadi sabab taneuh naon nya? Anu salajengna,
Usum halodo taneuh sawah kumaha cik? Teras leuweung dugul tangkal kaina dinaonan? Anu salajengna ulah miceun titik-titik sambarangan. Nu salajengna sarerea kudu bareng titik-titik lingkungan. Naonnya? Anu terakhir lingkungan nu dipiara jadi titik-titik keur sakumna warga. Sok eusiannya dina buku paket kaca 88. Nah barudak ayeuna tengetan kaayaan anu ieu nya tataan balukar tina usum halodo jeung usum hujan. Tarik garisnya tinggal contona. Nu kahiji walungan saat biasana aya di usum halodo atawa usum hujan. Saha nu tiasa? Pinter. Sip. Walungan saat biasana di usum halodo. Ayeuna solokan limpas atau selokan meluap. Tah eta aya di usum mananya? Usum halodo atanapi usum hujan? Pinter. Sok tarik garis. Ayeuna nu katilu. Sumur saat aya di usum halodo atanapi usum hujan? Sip. Ayeuna caah. Caah teh banjir. Tah banjir biasana di usum mananya? Sip. Tah ayeuna rea kekebul. Biasana di usum halodo atanapi usum ngijih? Rea kekebul tuh banyak debu. Sip. Ayeuna runtah bau kabaseuhan atau sampah bau karena basah. Tah eta biasana di usum halodo atanapi usum ngijih? Leres pisan. Sip. Ayeuna sawah ngahgar. Sawah ngahgar teh sawah garing. Aya di usum halodo atanapi usum ngijih? Hebat. Sip. Ayeuna taneuh urug. Taneuh urug atawa tanah longsor? Tanah longsor ayeuna di usum halodo atanapi usum ngijih? Sip. Tah ayeuna taneuh gararing aya di usum halodo atanapi usum ngijih? Leres pisan. Anu terakhir, kasakit tina runtah eta biasana dina usum halodo atanapi usum ngijih? Wah hebat. Kelas 1 memang palalinternya. Barudak sangkan lingkungan sabudeureun urang bersih aya sababaraha kakas anu biasa dipake pikeun ngabersihanana. Saha nu terang naon wae nya? Tah urang tinggalnya. Tah nu ieu naon naminanya? Biasana sok dianggo meresihan buruan. Leres pisan, sapu nyere. Tah pami ieu mah sok dianggo melak kekembangan. Naonnya namina? Muhun namina pacul. Upami nu alit mah namina kored. Tah pami ieu mah sok dianggo nyodokan runtah. Namina naon cik? Sip, leres pisan. Namina pengki atanapi serokan. Pami nu ieu namina saha nu terang? Leres pisan. Nu ieu namina sekop atanapi singkup. Tah nu ieu mah sok dianggo nyapu tehel. Naon cik namina? Leres pisan. Namina sapu injuk. Tah nu sok dianggo di dapur, sok dianggo kekeureut naon namina? Muhun leres. Namina peso. Upami nu sok dianggo miceun runtah namina naon? Wadah runtah. Tah anu ieu mah sok dianggo meresihan kekebul atanapi debu. Naonnya? Muhun kamoceng. Tah pami ieu mah
sok dianggo ngangkutan runtah. Naon cik? Muhun, gorobag runtah atanapi gorobag we nya. Tah ieu mah sok dianggo nutuhan dahan atanapi motong dahan. Naon cik? Leres pisan namina bedog nya. Nah barudak ayeuna urang pasangkeun yuk. Nu kahiji paranti nyodokan runtah anu mananya gambarna. Sip. Anu kadua paranti mersihan buruan anu mananya? Emut keneh teu. Ah pinter. Anu katilu paranti mersihan kekebul cik nu mana sahanu tiasa. Ah muhun leres. Anu kaopat paranti nutuhan dahan emut keneh teu nu mana? Ah sip. Anu kalima paranti melak kekembangan nganggo nu mananya? Ah pinter. Barudak ayeuna urang diajar maca yuk. Prak baca sing jentrenya atanapi sing tari. Turutan ibunya. Anu kahiji Danu jeung Adi blagrug labuh ti Soledad. Nu kadua saha anu sok crungcereng pami aya kotak amal. Nu katilu ayeuna mani jelug-jelug apartemen di kota-kota. Nah nu kaopat barudak lalumpatan basa mimiti pras-pris hujan. Nu kalima telepon saha anu klangkring teh. Nah nu salajengna sok gerak bruk-brak caritakeun di hareup. Ayeuna runtah plastik mah bras-bres wae asupkeun kana karung. Berit got mani jelung-jeleng basa solokan diberesihan. Nu salajengna kadenge sruk-srek naragaji nu dipake nuar dahan nu ngaroyom. Nu terakhir sabada diberesihan mah mani plung-plong tetenjoan. Barudak alhamdulillah pangajaran basa Sunda dina materi lingkungan sabudeureun parantos rengse. Mugia hidup sadayana ngalartosnya. Upami aya nu teu ngartos tiasa narus kabulina. Atanapi kasepuh hidup kade ulah hilap di bumi kedah seueur macanya. Hidup sadayana kedah tiasa nyarios basa Sunda. Pesan ibu tetap semangat, berseka supados tetap sehat, sareng ngadoa supados urang tiasa kempal deui tepang deui dina pangajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.